Wilujeng ejing pamirsa patepung deui sareng simkuring Deratna Bilqis dina warta Tatar Sunda. Dinten ieu hawa tanding El Clasico Indonesia antara Persib sareng Persija geus mimiti karasa hadeut. Sanes mun di stadion, sumanget bobotoh oge ngagolak di sababaraha titik nonton bareng. Kanggo terang kumaha kaayaan panganyarna di lapangan, urang langsung wae nyambung ka rekan simkuring Fitri sareng Vivi anu tos aya di salah sahiji lokasi nonton bareng di Kota Bandung. Mangga Fitri sareng Vivi, kumaha laporan salajengna? Hatur nuhun kadaratna anu aya di studio. Janten ayeuna abdi Pipiaula Iklima sareng rerencangan abdi Fitri Sonia Muharani tos aya di lokasi nobar nyaeta pertandingan El Clasico Indonesia nyaeta Persib versus Persija anu tepatna aya di Kota Bandung di Jalan Gudang Selatan. Sapertos anu tos katinggal ku urang sadayana, suasana di lokasi nobar ieu teh tos kacida ramena. Ratusan bobotoh tos minuhan tempat anu didominasi ku atribut biru, bodas sareng hideung. Nah, di dia tos aya akang-akang sareng teteh-teteh anu kacida pisan sumangatna. Hayu urang cobi tarosan. Hayu. Janten pamirsa, di pangkareun urang sadayana tos aya akang-akang anu bakalan jadi narasumber urang sadayana dinten ayeuna. Hayu urang tanya. Sampurasun akang-akang sadayana. Akang-akang sate acana, akang-akang sadayana teh linggih ti palimana? Di mana? Jauh geuning. Mun ka dieu. Pas sate Persib mah. Alhamdulillah atunya. Lah ada urang biru. Nah, akang-akang perantau sayaga di tempat ieu tabu sabaraha? Tabu dua. Dinten ayeuna teh kan Persib versus Persija. Prediksi akang-akang sadayana Persib teh bakal menangkeun skor sabaraha? 5-1. Saha anu hiji teh? Persib hiji. 5. Atas wae pertanyaan ti Abi sareng rerencangan Abi, hatur nuhun punten ngawaga waktosna. Hatur nuhun. Janten di pangkalan Abi sareng Pipi tos aya narasumber kadua anu bade ditaros ku urang duaan. Langsung wae urang tumaros ka teteh-teteh anu aya di pangkalan urang. Teteh hapuntennya ngawaga waktosna sate acana. Sate acana itu sama teteh saha namina? Abdi Syafira. Teteh Syafira sareng Abdi Nisa. Teteh Nisa. Sate acana teteh linggih di mana? Cimahi. Jauh atuh nyampe ka Gudang Selatan. Iya, jauh. Langsung wae nya ka patarasan anu kahiji. Dina tanding dinten ieu teh naon harapan teteh-teteh, naon momen anu ditunggu-tunggu ku teteh-teteh sadayana dina tanding ieu teh? Pastina Persib menang. Persib juara sareng menang. Setuju. Konvoy. Setuju. Terus naon pesen teteh-teteh kanggo pemain Persib supados mainna dinten ieu teh sumanget pisan. Pangragu mainna terus sabab kumaha ge hasilna bobotoh tetap ngadukung Persib. Mantap. Jadi tapi hasilna mah hoyong menang. Amin satu. Amin ya, meh konvoy sadayana sa Bandung Raya. Hatur nuhun teteh. Punten ya ngawaga waktosna. Mun sakitu wae nu biasa hati-hatur ku abdi sareng Pipi dina sesi dukungan bobotoh panggaya dinten ieu ka Persib. Abdi Fitri Sonia Muharani sareng rerencangan abdi Pipi Aulia Iklima ngalaporkeun. Mangga deui ka studio. Nya, hatur nuhun Fitri sareng Vivi kana laporanana anu kacida mundelna. Mugia sumanget bobotoh tadi tiasa janten tanaga tambahan pikeun maung Bandung sangkan jaya di lapangan. Simkuring Deratna Bilqis sarta sakumna kerabat kerja anu mancut tugas dinten ieu amit mungkur amit neda di kapuring. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanes, hatur nuhun sarta hirup Sunda.